sampurasun. Rampes. Nah Bapak rek nyontohan nembang pupuh mijil. Ya. Nembang pupuh mijil laras pelog atau napi degung surupanana satugu. Ya. Hari mijil teh ieu boga watek jeung sifat anu nandangan kasusah atau napi nandangan cilaka doraka ti indung bapaknya Pak Asepnya gitu. Siap mangga Pak Asep pupuh mijil Abah Garut sok mangga. Aduh Gusti anu maha suci sim abdi umaos pangabdi dumugi kages reka sepuh kabur sarengin tega mendusir beda sepuh ina sareng miskin sangsara kokok kusim abdi dihina boal-boal mana ada nyeri dirti gerinis mana namun aduh Gusti nu kawasa isim abdi dosa abdi tak itu bedaknya mungkin diajar dari buku mijil, buku mas kumabang, jeung sadabana pokona barudak kudu apa 17 lagu sekar alit jeung sekar adeui. Tadi buku pucung, buku awewe, anu kula laki buku kinanti pelog, anu nemek disatuan ku bapaknya eta buku mijil. Sakitu ya, mangga.